Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang. Selamat menyaksikan, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang di Sarmsim Kuring Budiawan alias Budi Baduy. Biasa di perwakilan lingkung seni Putrajaya Melati. Alhamdulillah dina waktu ieu Sim Kuring tiasa pancakaki silaturahmi sarang urang kali nakula, sarang sesepuh nakula, sarang sobat Sim Kuring oge ya nu pas lami oge ya teu penak. Alhamdulillah ayeuna mah tiasa ngarimung pulung. Hayu atuh urang ngiring wae ayeuna pembahasan kanggo ayeuna urang ngobrol-ngobrol bareng, ngopi-ngopi bareng, ngarokok bareng. Hareureuy oge lah ieu mah canak hareureuy we kitu urang sharing-sharing kumaha saena atanapi perjalanan urang ka payuna, terus meureunana naon wae nu tiasa dicanak dina obrolan-obrolan ayeuna gitu. Ayo urang langsung wae meureunana itu kanggo warga Sim Kuring anu tos lami tepenak Sim Kuring ieu rasa sono gitu tos lami tepenak gitu sareng Mang Iwan oge ieu salaku pengurus di lingkung seni Putrajaya Melati oge wakil ti ketua seni oge. Alhamdulillah tiasa tepang meureunana dina waktu sayeuna. Sa ngariung gitu dina acara ayeuna gitu dina patepang ayeuna. Alhamdulillah meureunana kanggo Mang Iwan. Kumaha ya kesan-kesana tiasa ngariung kieu ya, ngariung deui meureunana. Alhamdulillah ngarawas dingah gitu. Ieu teh teu nyimpen acan bade aya riungan kieu teh. Mohon. Pamugi atuh ieu riungan teh sing janten tuntunan. Amin amin Ka amin. payuna supados langkung rakat gitu. Amin amin amin. Sangawa sim abdi gitu rada langki. Rada langki Nya, kempel gitu. nya engke mah rada seringan Mang Iwan nya kita jadi urang teh tiasa sering gitu ngadamel vlog Mun tiasa setiap hari we gitu nya. Kanggo ieu oge kanggo Abah Ujar oge sesepuh ti nakula sareng nya sesepuh Sim Kuring oge ti lingkung seni Putrajaya Melati. Kumaha kesan-kesana kanggo Abah yang tiasa ngariung pulung ya. Alhamdulillah ti nakula sareng PJM tiasa ngariung kumaha Abah? Mangga. Alhamdulillah kasadayana jasa nyepetkeun dina riungan ieu. Saksana urang pacakan ayeuna mina henteu gentra sareng panggeuing mah kurang-urang keneh di wae. Pamuji wae urang sadayana riungan ieu sadayana boh di mana riunganna oge sing dipapayan barokah. Amin. Papayan kesehatan. Amin. Kasalamatan. Amin. Panglama urang sing dipaparinan ku kayakinan. Amin. Mungkin itu bisa. Lajeng atuh kumaha kesan-kesana kanggo Bapak pimpinan oge ya, Bapak pimpinan PJM. Cobi kumaha ya Bapak pimpinan? Alhamdulillah tuh non pribados ngaraos pingah gitu dina ieu patempatan da ieu teh di duga-duga gitu tiasa Sangi-sangi nya mangnya. nya ieu meureun sejak silaturahmi ti PJM sareng nakula. Pamugi atuh dina riungan ieu ulah sampaikeun ka kumanya ulah Pengajar. sampaikeun ka Muyar. muyan sing ieu we sing manjang ka payuna. Kapayuna mah meureunana mangnya henteu jauh kemungkinan sareng meureunana
urang sadayana tina kula ti PJM meureun urang sadayana welcome meureunnya beli saha wae nu bade ngiring ngariung atuh ngopi bareng ngaroko bareng sharing-sharing mangga wae diantos bilih aya ti grup reak oge bilih ti aya ti riungan-riungan nu sanes oge gitu mangga kanggo kasadayana kanggo ti nakula sareng ti PJM mah welcome gitu nya bahnya urang sharing-sharing sasarangan kumaha tuh bilih aya ti nu sanesna na ti perwakilan nakula ti berdak nakula tanapi ti PJM oge bilih aya tamihan-tamihana kumaha sok ti nakula ya aya hiji ya iya saha tuh saha tuh aya perwakilan empang meureun empang kumaha empang Pang damang iya kumaha ti PJM kanggo Pairit ti izin abi teh nyarios wae kemana mah di kitu teh. tah itu ayeuna ge di dia kudu nyarios wae atuh tong nyampe wae ayeuna mah urang lanjut teh kanu obrolan meureun bahnya bari urang seserian sasarangan meureun jadi meureun nutupan oge meureun bahnya iku seserian meureun urang teh ubar meureun ubar jenuh oge ubar kasusah oge ubar balau oge tah ubar galau ayeuna kan malam minggu bilih aya jomblowers gitu aja banyak jomblowers ayo merapat ka dieu ngarateu daripada amang teu paruguh tah kitu jadi teu boring daripada ayeuna meureun kanu galeri wih deui gitu kan di chat tah aya palingnya meureunan sop meureun tah mending keneh Aya nama sering ieu game cacing. nah daripada nyacing wae gitu kan ke bisi cacingan tah mending keneh dongkap we ka dieu gitu diantos Agen di Ica ka tapi ulah tempet. ganggu kesibukan tah punya asena we kulaan ya saya meureun dongkap ka dieu bah kitu nya banyak ieu teh biasa nama gitu bah kameramen teh tara kapos gitu bahnya tiap aya acara naon-naon kameramen mah tara kapos ayeuna mah sim kuring dah hoyong gitu bahnya kameramen teh kapos cobi ka abikeun heula kamerana tah gitu Tepangkeun nami Abi Roni selaku humas di PJM. Bangga aku Nayaga di PJM Abi Randy sami. sami kumaha itu teh kuring mah salaku pengurus PJM Sampurasun abi Wilujeng Tepang sareng Pribados selaku pimpinan di PJM nami abi Rahmat Dolin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibados Bang Jer anggota riungan nakula sesepuhna barudak sareng anggota oge PJM pamugi sadayana anu nonton sing dipaperan kabarokahan. amin warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abi iki salaku ti kemplan grup nakula. ya alhamdulillah ieu ge ya masih keneh di produk PJM oge upamina beuh ieu ge sok ngiring oge ieu meureunana reng-rengana oge ti nakula mun mangga nepangkeun Saha namina? biasa sa nepangkeun heula atuh pan tak kenal maka tak sayang gitu Tepangkeun nami Abirian dari selaku Nakula. sa namina perkenalan menya bade empang namina saha namina Repan. oh repan repan ti kempelan Grup Rakula. oh ti grup nakula oge nya teu kada isin slow we dah moal di kokos meureunanya what lanjut oge ieu meureun perkenalan oge bila anu tak terang meureun ti badak PJM ge hiji-hijina namina ayo sarengan
alhamdulillah tuh merenan parantos rengse sadayana nepangkeun merenan ti sadayana wawakil oge ti anggota-anggotana oge alhamdulillah sareng merenan ulah hilap oge nya like, subscribe, komen, and share oge merenan ulah hilap umat ya nya antos oge merenan video-video anu salajengna urang tutup wae